Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi min dzikrihi wa mahabbatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum waskuruni wala takfuru. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ma'ahu idza dzakarani bin nafsi dzakartuhu bin nafsi wa idza dzakarani bi ma'la dzakartuhu bi ma'la khair minhu. Wa qala ma min abdi yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala shadaqa abdi amma ba'du. Pidau mantena dina hadis qudsi ana ma'ahu idza dzakaroni. Betapa hebatnya itu. Kaula jeung manehna, kaula jeung anjeun, dikala anjeun eling ka kaula. Namun teh mah anjeun dikir ka kaula nyorangan, kaula ge eling didatiah kaula. Hartosna bahasa eling Allah ka hamba, otomatis Allah parantos netepkeun. Lamun ditauhidkeun netepkeun rahmatna, netepkeun ridona, netepkeun ampunanana anu dikocorkeun ka hamba pilihan mantena. Gitu panginten dina hartos-hartos anu makna urang yakin ka mantena. Di mana eling aranjeun kalayan jamaah anu seueur model kieu ngalangkungan secara syariat nuku Allah asbabna dihaturkeun ka pahaji, maka kaula leuwih eling atanapi eling kaula bersama hamba-hamba kaula, pilihan-pilihan kaula. Pami diurut ku urang eta bahasa khairi minhu leuwih alus, maka ulah awan sangti. Bapak tatkala bapak eling ka Allah dina ruh, saat itu pun bapak geus disarengkeun sareng hamba-hamba pilihan Allah buat nyarengan bapak di dunia di akhirat utamina. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun amin. Nyaeta lam diurut deui kana ayat anu janten rukun qauli dina Quran dina netepan urang Fatihah, berarti bapak sareng ibu insyaallah dilebetkeun kana pidaun mantena anu sok janten ucapan bapak menghadap ka anjeunna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Moal dolin salagi hirup nyantel girroh ruh tersambung ka mantena. Sabab alat komunikasi seorang makhluk dengan kholiknya yaitu kekuatan perintah Allah padkuruni ku bapak ditampi kalayan ditampi ku sukarela ku rasa cinta, insyaallah ujung-ujungna akhirna surga Allah amin. Ujung-ujungna nikmat ma'rifat nu ku Allah dihaturkeun ka hambana eta panten khairi minhu leuwih alus. Dina khairi minhu elingna Allah teras narik asbab naafal Allah nafail Allah teh hakikatna mah entos katangtosan Allah, tapi Allah mawa asbab makhluk-makhluk mantena pilihan-pilihan mantena dikait ditarik ku iradah mantena anu sifatna secara syariat di dalam thariqat nyaeta dicanak dihijikeun hamba-hamba pilihan mantena sareng hamba-hamba nuju ngagungkeun mantena
dina ieu saat mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan urang kalebet nyaeta jadi we nyarengan bapak teh nyarengan saha kan pangsae-saena nu nyarengan rencang saha minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan sedang bersama mereka kita di dunia ini hanya sementara, tatkala digabungkan bersama frekuensi mereka, insya Allah Bapak akan mendapatkan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan. Dalam maka surah ahli tahqiq dalam thariqat, maka tatkala jelema anu nyati nyerca henteu seneng kana eta membid'ahkan ataupun mengatakan yang lain-lain, sah-sah saja boleh akan menyalahkan, sah-sah saja boleh akan membenci, tapi manehna geus memiliki satu minta syaratnya apa yang dirasakan para anbiya wal mursalin, syuhada wal mujahidin, aulia was solihin, sudahkah dirasakan oleh Anda yang tidak senang misalnya kalimah la ilaha ataupun dzikir ya, apa yang dirasakan para kekasih Allah, insya Allah bapak pun ibu pun akan merasakan, sebab bapak dan ibu akan menjadi teman mereka. Ya husnudon bilahnya, husnudon bilah sanes mengaku dalam arti pengakuan orang tapahur naudzubillahi min dari, tapi orang ngararaskeun syukur kan namun diucapkeun ku bapak dasarna kalimah inti tauhid, inti kalimah an-najah, kalimah urwatul wusqa, kalimah tamanul jannah, kalimah ikhlas, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Bapak dengan sukarela mengucapkan itu nikmat kabina-bina nuhun Gusti, lisan abdi diwidian kumang rupi karunia Gusti, kumang rupi padol Gusti kadinyakeun lumpatna hate ka anjeunna. Jadi henteu tetereje dina diri urang. Tatkala urang rek nyanyahoanan ruh urang, rasan urang di hadapan mantena anu maha maparin ka urang sagala-galana, tapi tatkala urang nyolono di ka anjeunna, melibatkan anjeunna, calutakna diri urang, tersopan diri urang di hadapan kagungan nu maparin, maka insya Allah jadi gugur deui kasombongan, digentos ku katawadoan, amin. Gugur deui katakaburan, digentos ku kahambaan, maka hirup teras jalan dina kebenaran tauhid, insya Allah. Maksud mengadamel cara jalan menuju cinta Gusti, kan disuhunkeun eta ku Kangjeng Nabi, disuhunkeun ku para sahabat, disuhunkeun ku jalmi nu mutabaah ka anjeunna. Mudah-mudahan balasanana cinta Allah, amin. Balasanana cinta para anbiya wal mursalin, insya Allah. Lamun cinta mana hahalang, nah, cinta ada jawaban cinta, apalagi sang pemilik cinta al-wadud anu maha mencintai, insya Allah. Maka teu heran setiap datang poe ngabejakeun naon rahasia-rahasia anu bakal datang dina eta poe, dina eta minggu, dina eta bulan, aya kitu mohon teh. Itulah pantes janten ulah ningali ka mahlukan, tatkala kitu pereumkeun tauhidna, lelepkeun jiwana dina kamarifatan. Rek teu kitu kumaha lun bahasa pidairatil lisan wal akli nama dina daerah lisan jeung akal nama, da urang oge kitu kapan supados enggal ka hartosna gitu. Lain berarti nyamikeun akal pikiran urang, nafsiran manusia sareng ka Allah nu maha sagala-galana, ngan eta jalan kangge memahami supados lisan urang ka hartos sareng akal urang ka hartos. Jadi itulah cinta. Cinta Allah cinta ka makhlukna, bahkan ieu dijantenkeun Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, dikerahkeun rajana ka cinta anjeunna tah eta Abdul Qadir. Luar biasa. Maka atuh pantes semesta dipasihan uninga ku Allah, izin Allah semestana sok bejakeun ka Abdul Qadir hamba kaula
naon-naon nu rek datang, da poe ge makhluk, jam ge makhluk, detik makhluk, minggu makhluk, tahun makhluk. Di asrorna dibuka ku Allah, haturkeun sok berkalam tuh jeung hamba kaula. Nah, kalam nama tos we eta mah rahasia Allah sareng hamba anu detakeun anu akhirna ngabejakeun sagala-galana. Rahasia-rahasia poena naon rek datang dina eta poe, naon rek datang eta minggu. Insyaallah karena naon dampakna? Ya itulah karena yauma yalqaunahu salam wa addalahum ajran karima. Dina poean patepangna seorang hamba jeung Allahna, patepang di dia bahasa bisi matak geger, bahasa tepangna dina harti cik torikotna hate mengenal Allah, rasa tumarima ka Allah, makrifat teu bisa nyumput segala perkara ge luncur al-mukarram mah dohirna sifat-sifat Allah, gelarna sifat-sifat Allah, kerjal minu makrifat jadi we dohirna Allah jeung batinna goibna Allah teh teu nyumput keur hamba nu dina kamakrifatanana hirup dina ruhna dina jiwana nepi kana sirman entos musahadah di dinya teu bisa ngabalieur ti Allah nu gaduhna bihaqqi la ilaha illallah. Eta panginten di antawisna nah dina poean eta. Jadi bapak ibu hoyong sareng Allah, hoyong karaos rasa ningali Allah, mal bisa bapak ningali kaluar ti Allah. Tatkala Rasul Sidratul Muntaha, tatkala ku Allah ditajalikeun sifat-sifat kesampurnaan Allah, ningali kadat anu maha gaduhna ku kersaning anjeunna. Lamun urang ningalian dina tasawuf semua mayoritas anu katingali ku urang dirampak-rampak, badena hikamna, badena jamiul muknina, badena naon-naon, badena sirur asrorna, kapan masih keneh aya illa di dinya. Tapi semakin kuat bapak nerekap dina jiwana kaya-kaya sadayana kabukakeun. Tiasa bapak ningali hakikat dat Allah ku ainur roksi paningali nu duwi nu ieu pami Allah ngeresakeun nya saha nu bade ngahalang kan pami dina kajian secara ilmu tasawuf bae secara umum ngajagi aman supados teu offset gitu. Jadi ari ningali dat nama moal tiasa di dunia tapi engke di akhirat sabab terus dijabarkeun postur tubuh yang beda, postur tubuh bapak di dunia sama postur tubuh di akhirat tos. Tapi aya keneh penasaran, bakal aya penasaran logika tauhidna, logika ma'rifatna masa tapi mustahil henteu. Sabab naon? Sabab lamun Allah ngeresakeun bapak dikeresakeun ningali ka zat laisa kamitslihi syai'un mustahil apa mungkin? Lamun Allah ngeresakeun mungkin tiasa apa mustahil? Lamun mustahil di dunia, ari dunia kagungan saha? Kagungan Gusti engke di akhirat nage kagungan Gusti Allah. Teuleumkeun. Iya, lamun tingkatan secara abror kene maka dina ketawadoan saking sieun nanti peleset dina katawahidan maka teu ngabahas dugi kadinya. Nah, tingkat abror udah cukup nanti di akhirat. Termasuk urang ngabahasakeun kalimah dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Marah mai pamenteuna nya marah mai pamente eta jam marah mai haregar luar biasa gairah sabab naon ka pangeranana ningali tangkewe di akhirat gitu ulah parat rankeunana tapi paan mungkin penasaran keneh kan lamun engke di akhirat mah nya di dunya mah henteu dibukakeun karituna henteu tiasa ari Allah ngeresakeun mah ngan ulah ku ilmuna urang. Kapan aya pidawuh Allah? Yaf'alullahu may yasha wa yahkumu may yurid. Jadi insyaallah di komenna moal kalebet anu sesat nafsiran kitu da urangna menyerahkan
kepada hak prerogatif otoritas Allah diyakinkan ku urang. Nah, lamun teu kitu mah ganjel keneh, berarti Allah kahalang keneh ku alam gitu. Kahalang keneh ku alam. Kok di akhirat bisa, di dunia henteu? Ari Allah berkehendak bisa wae. Ngan maka tatkala jalmi pana pillah, pana pi sifat, pana pil asma, pana pi naon? Pana pi sifat, pana pil asma, pana pil af'al. Tekerbah. Bade ka ditu kan moal tiasa urang nerangkeun. Nah, maka kersaning Allah. Kalau moal tiasa ngajelaskeunana. Kumaha? Dat Allah teh kumaha? Teu aya bentuk. Da Allah mah lain bentuk kan kitu. Teu aya kamu tasil, teu aya kamu pasil sadayana. Gitu. Teuleum nikmat. Kumana? Lebetkeun ka anjeunna. Jadi henteu kahalang gitu. Bahkan surah ahli ma'rifat anu tingkat muqarrabin mah lamun anjeun ku dunia masih keneh kahalangan ka Allah, ku akhirat oge kahalangan keneh ka Allah gitu. Lamun di dunia kahalang, akhirat lagi kahalang. Nah, maka orientasi ibadahna jadi kadang-kadang pakadaha nu dua eta alam jadi hahalang. Lamun urang kumaha, lamun urang ibadah karena tujuan hayang ka surga Allah, surabiyah hadawiyah, berarti urang masih keneh malengkot cinembah bengkok cinembah ti khaliqna. Kapan surga nage milik Allah, kapan akhirat nage milik Allah. La ilaha illallah. Mana bieu teu wantun ngabahasakeun mah. Ngabahasakeun ana naon sapertos surabiyah hadawiyah. Puntennya jadi kajero Robiah Hadawiyah makan teu wantun. Eta mah para kakasih Allah nutos kadang-kadang kasmaranana ka Allah. Cinta tos meliputi dirina teu tiasa ngabangjur. Cinta ka anjeun. Kumaha Robiah Hadawiyah dina Sirrul Asrar mangga tingalian di sur anjeunna. Ya Allah, kalau seandainya ibadahku menuntut pahala di surgamu nanti, kasihkan saja ya Allah pada hamba-hambamu. Ya Allah, kalau seandainya aku dengan ibadahku mohon apa yang diberikan kepada hamba-hambamu yang soleh, kasihkanlah kepada musuh-musuhmu, ya orang-orang yang ingkar kepadamu. Tapi kalau seandainya ibadahku ingin merindukan, mencintai, menginginkan nikmatku nanti di surgamu, maka tutuplah surga untukku. Sesuatu ngadoa gitu. ulah kade bilih offsetnya, bilih offset naon bisi can saimbang kadar keyakinan keimanan, akhirnya ditaruh ngajerete kan urang mah. Saeutik ngajerete. Mari jadi abdi nyarioseun kitu ampun paralun lain makom pengakuan dina ketetapan Allah diaturkeun ka hambana eta kutuantum kitu ngadoa. Kalau seandainya aku beribadah memang karena takut dengan nerakamu ya Allah, bakarlah aku wantun. Teu wantun ku rokok ge urang mah gerepeng ku ayeuna sakitu mudah-mudahan. Itulah orang-orang yang tenggelam dalam lautan ahadiyah gorikun fi bihari tauhidi. Jadi teuleum di lautan katauhidan. Naon daparat. Tapi kalau seandainya aku ibadahku, sujudku, dikirku karena Engkau semata ya Allah, jangan palingkan wajahmu dariku. Keindahan bentuk, lain bentuk, keindahan wajahmu dariku, jangan palingkan sekejap pun ya Allah. La ilaha illallah. Terus. Itulah nunyanakna naon? Rasa ma'rifat ka Allah. Lainnya nyahoanan etap seperti Robiah Hadawiyah itu rasa ma'rifat ka Allah ku panghaturan Allah dihaturkeun kana kekuatan dauqiyah rasa cinta tauhid mahabbah ka anjeunna. La ilaha illallah. Maka di mana-mana ge teu bengkok sinemah ya. Dina hate cacarita ka Allah nu maha kawasa
tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea dipasihkeun barang ngalangkungan Syekh Sultan Aulia tuna badangna dina naonna kolbun Baitullah secara syariat itu nu aya di Masjidil Haram sok dipayunan ku urang di arah kiblat Baitullah dina tariqatna ieu qalbul mukmini Baitullah. Nah, lain Baitullah tempat calikna sapertos urang kieu dina hate tapi hate ieu tempat elingna ka Gusti tempat ma'rifatna ka Gusti tempat musyahadahna ka Gusti